Sampurasun mugia dihapunten bilih aya nami sareng tempat duka leresan sami sabab ieu mah mung carita dongeng fiktif hungkul. Dongengna dicandak tina dongeng baheula kaleresan aya dina buku dongeng oge mung kirang terang karangan saha. Ayeuna bade didongengkeun ku versi Abah Ocin mugia katampi sareng kabingahan. Dongeng Sunda nu judulna Sakadang Kuya Nyeun Suling ku Tulang Maung. Wilujeng nonton sareng ngadangukeun. Ulah hilap di subscribe heula gratis kangge langganan, di like oge videona sareng aktifkeun loncengna supados teu katinggalan update dongeng anu paling enggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang di sareng Abah dina dongeng anu enggal judul Si Sakadang Kuya Nyeun Suling tina Tulang Maung. Kacaritakeun dina hiji poe sakadang kuya teh keur moyan bari kurah koreh karena durukan. Sakadang kuya ngarasa bunga lantaran tina eta durukan teh manggih tulang maung. Anu satulina diulak ilik yen eta timbul dina rasa atanapi dina jero hatena sakadang kuya lamun seuk ieu tulang maung dijadikeun atawa dijieun suling halus jiga mana. Tapi kumaha cenah cek sakadang kuya teh ngalianganana ieu tulang maung. Geus kitu we kamu berber we Bang Bara nyamperkeun nyata ka sakadang kuya. Kenaon sakadang kuya? Jiga anu bingung. Nya kuring teh dek hayang nyeun suling tina tulang maung. Tuh sana ka kuring ku kuring urang liangannya. Dah kabeneran heuh bener sok lah. Sok liangannya. Lila atuh rengse di liangan. Sanggeus di liangan cek si sakadang kuya teh. Wah, kumaha nya eta nana? Noktrokanana. Itu cek si eta teh kumaha noktrokanana teh ya? Ayeuna kumaha nya? Eta kieu we lah atuh urang noktrokanana mah ku caladi bisa lah. Oh benernya caladi tuh. Aduh kabeneran tuh caladi teh nyampur tadi caladi. Cek si eta Bang Bara. Naon teh? Naon teh? Diganu barabingung gitu. Eta kuring ge dek nyeun suling tina tulang maung. Ku kuring geus di liangan tapi teu bisa kuring nganoktrokan gitu. Ku kuring nganoktrokan. Nya tuluy eta tulang maung teh nyata ditoktrokan tok teh lila oge beres ditoktrokan. Sanggeus kitu geus beres lah nya ena mah geus bener salah eta kumaha cenah ieu keur masieupna. Gampang masieup mah tuh tingalikeun aya sireupun tuh geroan gak bas sireupun ka dieu. Daun si cinta oi. Ang babae gitu mah. Yang panjang. Ya bener masih lah bila kada orang masih. Anu satulina eta suling teh nyaeta tulang maung teh ya dipasieup ku sireupun. Sanggeus rengse atuh nyaeta kabeh jata ngarasa bunga. Ya apa si eta nyarita kieu ena mah cing sakana kadinya tiup cek si sakadang Bang Bara. Tuluy ku si sakadang kuya teh eta suling teh ditiup. Anu sorakna kacida alusna tulang maung cenah suling naon bicek eta sakadang kuya teh. Suling aing tulang maung di liangan ku Bang Bara ditoktrokan ku caladi dipasieun ku sireupun torotot haung
Suling aing tulang maung diliangan ku bang bara ditoktrokan ku calabi dipasieup ku sireupeun torotot haung sabot keur kitu torojol nyata aya sakadang monyet nyampurkeun sabab ngadenge sora suling anu kacida geunah-geunahna. Si sakadang monyet nyarita ka sakadang kuya. Ayo geni genyaheun eta sora suling teh. Alah, ini suara kucing cing kuring ecakan ini menang tuh. Ka sakadang kuya nyarita. Ah moal maneh masuk eta sok yeun dibawa kabur. Dawat wah moal di moal maneh mah lah sok eta sok dibawa kabur gitu. Masa kadang urang paparahuan atuh yeuh. Urang paparahuan uang tumpak eta parahuan nyeun tina catang itu tina bonteng catang. Tengke gilis di mana-mana urang tumpak parahu kumaneh tiup eta suling teh. Padahal eta si sakadang monyet teh geus nyaeta dina hatena maksudna rek ngarebut kana eta suling anu tulang maung teh. Ya cenah naon lah ari kitu mah satuju lah jeung ceuk sakadang kuya. Anu satuluyna eta kabehanana tarumpah kana eta parahu nu dijieun tina bonteng catang teh. Sakadang monyet timbul kajailanana nyaeta anu maksud rek ngarebut kana eta suling anu satuluyna eta parahu anu tina bonteng catang teh sakadang monyet digegelan. Teu kapikir sakadang monyet di mana-mana eta parahu ti lelep atuh sakadang bangbara jeung sakadang caladi atawa sileukeun mah bisa hiber. Kadang kuya oge. Jadi teu kapikir ku sakadang monyet sakadang kuya mah ari ti lelep kana cai mah sarua we jeung paribasa kuya dialungkeun kana leuwih. Anu satuluyna atuh eta sanggus ngabelak-bek atawa cai teh nyata mungsa atawa naon abus kana eta parahu anu satuluyna eta tilelep. Nah gitu jadi anu ada teh kabeh salalamet sakadang monyet mah teu bisa ngojay nya kitu anu tilelep teh sakadang monyet cilaka sekaribasa cilaka ku pamolah sorangan. Tapi sakitu eta judul suling atau habis sakadang kuya nyieun suling tina tulang maung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.